Sok-sok naon diajarkan kamari oga. Tapi Pak. Ampun sia mah nya kumaha jadi menteri. PR geus beres, tinggal ngadaguan guru les datang. Assalamualaikum. Tah, datang. Waalaikumsalam. Damang kasep. Alhamdulillah Pak. Ai PR anu ku Bapak di piwarang kamari mana? Atau saya aja? Tahu Pak. Atau PR-na. nah koran geuning ieu mah. Oga. Nah, kalau kami ke koran PR mana teh? PR oga, ngarti teu? Mun eta Pak, pikiran rakyat. Ampun, buru-buru teh ari maneh? PR teh pekerjaan rumah oga. Oh atas Pak. Abi ngabantosan pekerjaan rumah seperti ngepel, sasapu. Atas Pak. Kacau ya mah buru-buru teh maneh teh gak. Jadi kumaha Pak ieu PR teh? Aing saya ngadenge. Geus. Heup. Geus ka ayeuna mah diajar ngitung we maneh teh nya. Anu tos diajarkeun kamari ku Bapak hitung-hitungan naon? Bal basket Pak. Tapi aya hiji balna. Eta mah perumpamaan atuh oga. Sok-sok naon diajarkeun kamari oga. Tapi Pak. Ampun sia mah nya kumaha jadi menteri atuh ai kieu carana mah. Sok hiji tambah hiji sabaraha? Sok jawab lain kakak ulang-ulang. Dia enggak, saya teh boga bal hiji nya. Terus Bapak mau hiji bal teh jadi sabaraha? Hiji Pak. Anjing, maknya hiji tambah hiji sama dengan hiji Aisyah. Yang mana? Bal nage eueuh Pak. Nyawa Aisyah teh. Jauh sih dapur ya. Dua Pak. Tah gitu. Ayeuna 2 dikurang hiji sabaraha? Dua Pak, saur abi mah. Duka saur Bapak mah. Geus mulai bodoh deui pikiran maneh. Abi mah bisa nage tambahan Pak. Ketambahan belagu kukurangan angot maneh teh. Yo, gak sapertikeun maneh boga leungeun 2, dieuweuhkeun hiji kumaha? Amit-amit atuh Pak. Ih, oga ieu mah sapertina ngarti teu sih maneh teh? Ngartos Pak. Naon? Abi di piwarang ngabuntungan panangan Pak. Ya amit-amit. Geus kumaha sia we? Aing mah kajanti ngajarkeun anak hayang belajar nyatu daripada ngajarkeun sia mah. Teuet. Jadi sabaraha Pak? 2 dikurangi hiji teh. Geus untuk nanya. Tuh, Bapak kita bisanya. Nah, jadi nanya ka aing atuh. Sabaraha sok cek Bapak. Hiji atuh. Tah, maksud abi teh hiji Pak. Ari Bapak bisa ngajar teu? Nah, si anu jadi ngajarkeun aing ieu teh. Geus urang mah tong eta mah. Hitung-hitungan kitu patut mah. Pak, iya kumaha 2 kurangi hiji teh? Sia we. Dasar guru les stres.